bulan puasa lah lapar haus rokok eureun bulan puasa mah awayahnakeun urang teh nyatana keur nyumponan rukun Islam nu kaopat atakna kudu patuh. Mudah-mudahan lalakat ibadah saumna model kamari dewek lakat kana ibadah puasa dewek mah dewek kamari jam 1 aing marek mata untung we jam 11 dahar heula aing teh ari teu kuatna dewek kakeun ari ku haus ku lapar mangan nu teu kuat pisan mah rokok ari hayangna ngarokok ari geus cecak jam 2 ngarokok teh udah daharna mah jam 12 geus. Alah mudah-mudahan ya kasadayana pada sehat walafiat layan khusyuk ibadahna. Alah sampurasun.